Pariyaten tarji'u idahuma ila rabbi wa ulum ila madhawiraten wahiraten tahumu maroma ila taeni patokan sorib sakur isip rupahan kana dina pada elat dua anodan dua nanam balik salah sahijina lapan hiji deui balikna kana manana atawana elat hiji nu nyicingana tempatna dina tempat elat buat tetep goer mun aripi ya salawasna baratan bin sopna rima kana kasro dina pian teh bogaeun dua elat numaturna hiji istiqoq hartina menang nyokot tina mas eta elat nu balikna kana lapan nangarana kadua pia elatna butuh hartina beda pia salawasna butuh kana taelat ngarana nu balikana manana sabab isimnya rupaan eta isim ulah kasro ulah ditanwinan ari isim goer munsharif eta aya opat sifat ari anu katilun segat muntaha jumuna tekudu aya rangkepna cara lapat nawasiro magori basa terusna ari anu kaopatna nu aya alif tanisna boh maksurah boh mamduda bihamro hamro mun ngaran kudu ngarang kebrajang nu genep rupana hiji rajeng wajan pilapan biamada conton luar rajeng ada menang minda keneta
asal Ari anu katiluna ngarangkep jeung tatanisna cara lapan bitol hatta ulah dikasroh genana anu kaopatna ngarangkep sarta rapatna cara lapan bala bakat tarkib majesi tangaran Ari anu kalimana tiada alif nun cara lapan bius mana ulah dikasrokeunana Ari anu kagenepna bahasa Arabna cara lapan biaku bahasa Ari sifat ngarangkepna jeung mutilu rupana hiji rejeng wajan bicara Ari anu kaduana rejeng ada ngarangkepna cara lapan salisun asana Ari anu katiluna jeung siada alif nun cara lapan bisa krona ulah dikasrokeunana segat muntah jumuna nu make alifna nabuktina sing apa hijina Ari anu jina padalip jamana dua aksara lobana nawasirota contona Ari anu kaduana aksara lobana nu disukun kentengahna biata contona muntaju muna tekudu aya rangkepna elat hiji nu nyicingan dina tempat elat dua Ari ngaran alif tanis alif panambah ditungtung kudu ka awewe bo maksuro bo mamduda alif tanis maksurona teu aya hamzah badana hamzana badana tanis maksurona napanu blata contona mamludana lapabi hamroa contona ulah ditanwinanana sabab isim sarif elat nu kaya duana kaiji elat
pikeun awewe tudona lamun isim goer munsharif kasupan atau diidopatkeun bil magoribi cerkeun duanana sanajan